Terkadang urang sok bingung dina urusan salat teh, wabil khusus dina urusan kakhusuan. Hese huduril qalbi ma Allah deh. Bisa ngahadirkeun Allah dina hate urang teh dina kaayaan keur salat teh luar biasa hesena. Tapi kasauran Imam Ghazali aya ngadawukeun kieu. Alhamdulillah. Idza lam yastati al musolli ayyahsya'a fi jami'i sholatihi. Di mana urang teu mampu ngahadirkeun kahusuan dina sakabeh salat urang. Ti mimiti takbiratul ihram nepi ka salamna urang teh mampu ngahadirkeun kahusuan. Tapi dina nalika teu mampu pepeujeuh yang bagi ayyahsya'a fi salasi mawadi'ah. Dina tilu tempat ieu mah urang kudu bisa huduril qalbi ma Allah. Dina tilu tempat we, teu kudu sakabehna kasauran Imam Ghazali mah. Da hese teh keur salat urang teh sagala ingat. Anu tadina poho ge jadi inget dina nalika keur salat mah. Minha inda qolihi wajhatu wajhiya. Cobalah dina nalika urang nyebutkeun dina doa takbiratul ihram ini wajah tu wajhiya. Didinya sakumaha urang rasa ditingali ku Allah. Kusabab seolah-olah ieu teh pengakuan urang. Gusti abdi nyang hareupkeun diri abdi, jiwa abdi, hate abdi ka Gusti. Lamun teh mah urang teu tiasa sapertikeun ningali dat Allah, musyahadah ngaranna atuh minimal aya rasa urang teh ditingali ku Allah. Sakumaha urang rasa ditingali ku Allah. Maka dina nalika urang aya rasa ditingali ku Allah, didinya moal aya kata kaburan sabab leungit ku ayana takbiratul ihram. Moal ngaku asa aing. Moal ngaku asa aing uyah kidul cek paribasana. Kusabab geus ngakukeun ini wajah tu wajhiya. Moal aya urang maksiat ka Allah da rasa ditingali terus ku Allah. Mentak pepeujeuh dina ini wajah tu wajhiya sing bisa urang ngahadirkeun rasa urang ditingali ku Allah. Ihsan ngaranna. Wa inda qoulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cobalah dina nalika urang baca Fatihah tanemkeun dina eta teh urang kaya-kaya ikrarun minal abdi bil aji wa do'fi. Pengakuan urang diri urang teh lemah. Diri urang teh teu mampu mun teu aya kudrat iradat Allah. Wa i'tirafun minal abdi bi kudratil bari aja wajalla. Pengakuan bahwa Allah nu kawasa. Urang mah naonan. Mata di dieu pembuktian urang abid Allah teh ma'bud. Hadirkeun di dieu huduril qalbi ma Allah. Dina pas maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diajar urang teh hate urang teh sang hareupkeun hate teh kadat Allah. Inda qolihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tatuli dina nalika tasahud aya urang teh maca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Didinya mata kasawuran Syekh Ahmad Ridwan mah anni la ajabu mimma yaqulu fi tasyahudihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sumala yarohu. Syekh Ahmad Ridwan ngadawukeun kuring mah da heran euy. Kajalma anu dina tasahudna maca assalamu alayka ayyuhan nabi tapi teu bisa ningali ka Kanjeng Rasul. Wa maklumun anal kapalil hadir lalil goib nutur padahal didinya teh maklum kap didinya teh lil hadir lalil goib. Jadi seolah-olah urang bisa menghadirkeun Kanjeng Rasul hadir dicaketeun urang. Hadir ngiring ka urang sadayana ngalaksanakeun salat berjamaah. Asa diimaman we Kanjeng Rasul. Ta minimal dina eta urang. Minimal dina eta bisa ngahadirkeun dat Allah jeung bisa ngahadirkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasauran Imam Ghazali. Mudah-mudahan urang dipaparinan kamampuan ku Allah tiasa ngamalkeun tiasa huduril qalbi ma Allah, huduril qalbi ma Nabi sallallahu alaihi wasallam dina nalika keur salat.